Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi sholatu wassalamu ala wala liqatu si'atil hawa ijubika hudar ridho antal musyafa'an syafil islam ila karini abada wa ya ayyuhal ghawsu sanamallani karambini biiznillah unzur ilayya sayyidi binadira musilat tajlil abdul aliyah mabadu berbicara yang saya hormati dan salam berjumpa sekalian mengerti Ustaz keluarga mengurus pengajian di dalam Ustaz keluarga besar almarhum keluarga ibu-ibu seluruh para jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat salam mudah-mudahan disampaikan kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in, umumnya kepada kita sekalian sebagai umatnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bulan Maulid kesekian dan tuh kayaknya kesekian dari asalnya pun kesini bulan mulut sini mulut. Nah, tapi Maulid mah bebas waktuna iraha bae, tidak berpatokan pada bulan. Cuma bulan mah ngingetkeun karena peristiwa lahirna Nabi khususnya di bulan Maulid. Jadi Maulid mah acara Maulid pakai uang Maulid terus. Nah ibu sekalian, hari ini kita akan kaji kembali keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bahwa Allah nyiptakan di alam dunia ia nyata Kanjeng Nabi cuma berupa nur. Tek bahasa Arabnya nur, masih orang nama cahaya. Katakan orangnya nyari ngaran sok make nur, antara menolaki nur din, awewe, nur lah, awe nur din kan bahasa. Itu bisa nur hayati. pakai nur. Nah, ya tidak asal keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab samemeh diciptakan alam dunia teh anu diciptakan nur Kanjeng Nabi. Jadi Nabi teh sebenarnya pertama kali diciptakan kan berupa nur cahaya. Nah, kemudian dilahirkan di tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena boga sejarah, cerita. Maka kurangnya narutan dengan loba ceritanya. Coba cerita di keluarga orang dulu orang aya anu istimewa ya, sebab dina istimewa eta ngabogaan cerita eta konon anak tadi ngaranna si Poros tambah lama gitu ya moga anak teh lalaki ngaranna si Poros ge konon si Poros eta mana kedengar dulu teh Poros
jeblos. Terus gampang ya ngaran nyaran bisi polos. Kalau kurang belak kalau itu kan boga cerita. Tak lama ngaran ate para rondok sararingkat ka. Beda di ayeuna. Ayeuna mah panjang banget nyen ngaran. Bagus-bagus ngaran. Panjang ngaran. Orang panjang banget. Lama rata-rata sararingkat nyen ngaran. Nah ibu sekalian, ia tina peristiwa nyata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunaon Kanjeng Nabi dingaranan Muhammad dina saat eta can aya di Arab anu ngaranna Muhammad. Tetap di Kanjeng Nabi di awalan nyata dingaranan Muhammad. Terus begitu Kanjeng Nabi lahir di ngaran Muhammad padio pape roba ngaran Muhammad. Namun sebabna sunah di ngaran lalaki eta kudu di awalan ku ngaran Muhammad atau Ahmad. Sebab naon ya, tabarukan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabalaku boga babaturan di pondok ya. Tetangga pondok ngaranna si Amplet. Ngaranna si Amplet. Kabaran resep jeung santri. Tek ye sia teh ngaran teh ulah Amplet teuing. Tuh, supaya bagus bere hadapna Muhammad jadi Muhammad Amplet. Kan jadi bagus. Bagus sebab diberikan ngaran Kanjeng Nabi itu jadi ulah diganti ngaran mah ditambahkan jadi Muhammad Amplet. Keren kan? Tambah dipotong ketemu dia di ngaranan gitu. Nah ibu sekalian, taina orang kaji kunaon dia ku Allah Subhanahu wa taala di ngaranan Muhammad. Tapi saat eta pertama kali anu ngabuka ngaran lalaki nyata ngaran Muhammad. Sebab eta manusia pilihan sehingga Gusti Allah diberi ngaran Muhammad jeung Ahmad. Yang ngaran Muhammad dari mana sih ternyata dikaji luar biasa. Pertama Muhammad teh hurufna aya 4 mim, ha, mim, dal. Mim pertama maujudul khalaik bisababi. Ayatna ieu makhluk dengan sebab ayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar ke hadis qudsi laulaka ma walakul aflak. Aku tidak akan menciptakan dunia dan isi-isinya jika aku tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan pesan itu. Lamun Allah menyiptakeun Nabi dunia jeung geusina moal aya. Tapi sebab Allah nyiptakeun Kanjeng Nabi dunia diayakeun. Tah geus berdasar tina nyaeta naon tina sejarah jeung kaberkahan Kanjeng Nabi. Ayana Kanjeng Nabi aya dunia jeung isi-isina. Nah, maka tina eta huruf mimna. Huruf anu kadua ha hayatul khalaik bisababihi. Hirupna sakabeh makhluk dengan sebabnya eta ayana Kanjeng Nabi. Dihirupkeun eta makhluk-makhluk Allah tina keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kabeh harirup sebab ayana Kanjeng Nabi. Kemudian huruf anu katilu huruf mim. Ya, berarti mim nu kadua. Mim anu kadua mautul khalaik bisababihi.
maut na sakabeh huruf tina sebab nyaeta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta disebutna hukum alam. Lamun geus nyaeta hidup pasti aya maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti anu bernyawa mah bakal ngalaman maut. Urang ge kabehan bakal itu. Mantak ai manusia mah calon anu pasti mah calon naon? Calon maut. Calon maut mah pasti jadi. Itu mun calon lurah belum tentu jadi, tapi lamun maut pasti jadi sebab eta geus hukum alam. Itu setiap anu boga nyawa pasti ngalaman maut. Nah, tinggal orang geus dibeja ku Kanjeng Nabi nyaeta bahwa orang bakal menghadap ke Allah maut ngaranna. Nah, tinggal orang dipersiapkan naon jadi lubis sabina fa innal bahra amin. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam dan luas dan dalam. Karena nusian teh jero na Bu. Tu aya deh mate sieun ieu. Sieun dilalep. Tuh. Kakaya ini liwatnya eta ka susuka angkat jalanan ke samping. Sieun base. Terus barang pajero teh nyaho deket. Terus angkat samping. Nah, eta luasna lautan seperti itu. Maka kurang kita memperbaharui nyata kapal supaya naon di laut salamat. Anu dimaksud naon dirinya teh rek menghadap ke Allah teh sangat berat, maka kudu dilobakeun bekelna. Nah, termasuk nak kurang ngaji teh enak keur nyieun bekal yang balik ke Allah Subhanahu wa taala, sebab moal bisa nyen bekal deui lamun nyata geus nyaeta ka hadapan Allah. Pas dulur-dulur urang, keluarga urang, kolot urang geus malawat geus teu bisa nyen bekal deui. Ieu nungguan naon? Nungguan kiriman. Tungaran ge kiriman, ai kiriman jeung duboga sorangan mah beda. Itu mata kaya ahli kubur teh anu bahagia ya. Itu sebab naon dibere ku Gusti Allah di alam kuburna disapertikeun panganten anyar. Ai panganten anyar mah apa punya ngaranna ge panganten anyar. Urang geus baruga pengalaman kabeh. Itu kaya sub tetere banget. Yang penting baik. Karakter sadar teh karakter geus Sudang deui. Asap tetere. Tah ternyata eta teh gambaran naon Bu? Jelema anu di ahli kubur menangkan nikmatan di Allah kakarak lilir geus dihudangkeun, ikuna dihudangkeun ieu teh geus kiamat. Oh kiamat tere-tere teuing saking tibrana eta sare. Eta anu beriman mah bakal disalehkeun ku Gusti Allah begitu menghadap ka Allah maot ngaranna disapertikeun panganten anyar. Kainget keneh panganten anyar. Kabayang keneh teu panganten anyar. Begitu kabayang ternyata saya kenal kan aya buru-buru penting deui ceuk naon tuh gitu. Nah eta anu maotna mawa iman jeung Islam seperti itu tah urang teh hayang kos itu mantap pembelaan ngaji yang neangan naon teh yang neangan bekal pada mati mate pagawean teh loba mencan kacekel tinggalkeun loba nu ditinggalkeun loba nu dikorbankeun di imah
can masak sesehan dan dipoean sama dosennya mangkat di ngaji itu duit ya lupa anu dibawa lupa anu ditinggalkan mau dibawa kafe ya pan ngaji mah lupa anu ditinggalkan anu ditinggalkan sieun leungit apa henteu da teu mikiran duit di imah ieu kunaon aya eueuh pemikiran itu untung ene diberi temukan jadi pikiran anak teu bercabang itu menemukan itu mesti pohon eta pantau candi konci eta duit beneran mah Pikiran duitnya gitu. pikiran duitnya itu ngaji geus kumaha yang buru-buru balik da sieun eta duitna aya nu muka aya di nyokot seperti gitu. Nah, di negara ngaji ditinggalkan hal-hal seperti itu. Nah, sebabnya orang akan menuju ridhona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir huruf mim, huruf na. Dal duhulul jannata bisababihi asubna umat Islam manusia ka surga tina sebab nyaeta syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal aya jelema anu ka surga lamun eueuh pertolongan ti Nabi. Ngandelkeun amal mah amal manusia nu mana amal anu bisa ngasupkeun ka surga. Nah, coba ke kurang nyaeta kurang kaji, kurang perhatikan. Sugan sholatna anu bisa ngasupkeun surga, sholat nu mana? Tak kira-kira orang dimulai belajar sholat tapi kaina pernah teu sholat orang khusyuk. Asalna perhatikan can pernah khusyuk sholat. Sedangkan Allah mau narima karena sholat namun teu khusyuk. Ke sholat orang nu mana nu ditarima? Asalna eueuh kabeh. Atau pausa tenang mama sholat alhamdulillah lamun keur sholat tuh ingat kemana-mana kita khusyuk lain itu ingat mah itu ya sholat mah ingat ngan diingat ka khusyuk itu ngaran khusyuk teh konsentrasi pada satu titik lamun keur sholat eta ge sholat nu sajen geus poho kabeh. Anu nama anu gitu teh. Mun keur salat anu poho ge ingat. Gitu nya kana cerita nenek-nenek teh nyampel leungit. Tarasi. Tarasi. Dek nyampel tarasi teh leungit. Putar-putar. Datang ke waktu lohor salat. Begitu Allahu Akbar kapan nih? Ternyata diselipkan di utang. Nah berarti ilmu ya bonya. Eta ilmu lamun urang leungit naon bae ulah diteangan. Sholat kita panggil sholat urang apa segitu. Berarti ilmu kene tata buta. Terus ulah pusing-pusing ya, terus ya sholat Allah, Akbar, kapan nih? Itu eta dina ibadah sholatnya seperti itu ya. Tak saking pentingna dina sholat yang istimewa dina sholat maka diberi hesek sulit dan dina sholat. Maka ayana sabaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat urang anu model kieu bisa diterima ku Allah Subhanahu sebab keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah eta pinanganan Muhammad kajianana seperti itu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi orang sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyatan wa assalamu wa adrikni faqad salatu wa fadawa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inta wala tukusafan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbi bi'idillah wa anzur ila ya sayyidi binazrah musilatin dan qadratil aliyah al-fatihah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terima kasih kepada Ibu Muhammad ini dengan rasa Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.